Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Wanci peuting ngalimpudan alam buana Pancatengah. Di awang-awang bulan kumambang, bentang rapang barandang jumlahna teu kabilang. Tingkaretip mapaisan kayaan dina peuting harita. Di tempat anu jauh kalembur anggang ti pakampungan. Sasat aya di jorok leuweung anu disebut Alas Dangyang Purwa. Harita di jero imah panggung leutik aya dua jalma anu keur paguneman. Tetela eta dua jalma teh Eyang Buana Putih jeung Ayu Manganti geuningan. Eyang Buana Putih anu harita keur cumarita. Wayahna Nyai, kudu betah aya di dieu. Si Jalu nang bule memang kudu disingkurkeun heula Nyai. Sabab mun ku Eyang henteu dibawa ka dieu mah tangtuna oge bakal diwalis kakuatan jeung sifat nu jahat ti Ki Warangkas. Anu boga karep hayang ngamangpaatkeun anak hidup pikeun ngawujudkeun kapentingan pribadina. Ayu Manganti netep ka Eyang Buana Putih beutus nyarita. Anu disaurikeun ku Eyang, ku abdi kahartos Eyang. Salami abdi aya di pademukanana Ki Warangkas. Memang tos sering kakuping ku abdi oge. Tina obrolan Ki Warangkas sareng Purbaya kitu deui Nyai Kintamani. Kayan pun anak memang henteu non teh benten ti orok anu sanes sareng Ki Warangkas mah aya. Anu mawi pun anak dikeukehan bae diurusan digedekeun ku aranjeunna. Anu karepna mah tiasa ngawasa dunya kajawaraan sareng tiasa ngabinasakeun Amarawing. Nuhun akina pun anak Eyang. Alah. Nya. Gagah jeung gagabah eta Ki Warangkas teh nya. Tapikeun wae Nyai, sina dibuktikeun ku Ki Warangkas naha bener bakal mampu ngabinasakeun si Rawing. Akina nang bule. Ganceg Eyang mah karep jeung kayang Ki Warangkas teh moal bisa jadi kanyataan Nyai. Sabab tahapan ilmu akina nang bule moal mampu diimbangan ku kakuatan ilmuna Ki Warangkas. Kitu tah ari ceuk kayakinan Eyang mah Nyai. Paon we atuh upami kitu mah Eyang. Kabdina oge janten tenang. Ngomong abdi ge punten ya Eyang, sasenteun nampi kana perhatosan selengkanya ati salira Eyang. Abdi sareng pun anak dicana ka dieu ka tempat anu aman. Anu masih kene penasaran teh naon Nyai?
Mohon ngeunaan pun lanceuk mohon jaka sinangling aya. Duka kumaha nasibna manggi abdi nguping tina obrolan Nyai Kintamani mah. Kang Angling pun lanceuk teh digeberuskeun kana jero jurang ku Nini Durgapati guruna Nyai Kintamani. Eta anu teu oleh janten emutan keur abdi mah eyang. Pasemon ayu manganti jadi ngadadak semu alum. Waktu nyaritakeun ngeunaan jaka sinangling anu jadi salakina. Eyang buana putih tina sikapna anu tetep tenang terus kedal di lisan. Hidup teu kudu waka ngarasa salempang ku anu acan pasti Nyai. Sabab sahanunya jaka sinangling salaki hidup teh masih keneh aya di kieuna. Nyahaja diterangkeun ku cara lahir mah tangtu butuh waktu anu teu sakedeung Nyai. Jadi ngeunaan kayaan salaki hidup mah engke ku eyang urang cobaan disusud ku cara ngagunakeun kakuatan batin Nyai. Mudah-mudahan eyang bisa menang pituduh atawa katerangan anu bisa dipercaya ngeunaan nasibna jaka sinangling. Salaki hidup Nyai. Hatur nuhun atuh pami kitu mah eyang. Eyang kagungan emutan anu seperti sekitu. Memang leres upami abdi ngahaja maluruh milarian naratanana bakal lami eyang. Kaetang henteu gampil margi abdi ge henteu terang eyang. Henteu terang lebah-lebahna tempat nu lanceuk digeberuskeun kana jurangna. Nu matak engke ku eyang disusudna ku cara lemes eta mah Nyai. Tahayeuna ngeunaan nang bule anak hidup ku eyang kapaksa kudu diteruskeun naon anu kungsi dilakukeun ku Ki Warangkas. Sajabana disusuan ku hidup bari diberi nginum ramuan seperti nu dibikeun ku Ki Warangkas. Sabab mun teu diteruskeun ramuan anu geus diinumkeun ka si Jalu bakal bisa jadi racun kana anggota badana. Nah kanggo naon kitu hasiatna eta ramuan teh eyang? Kedaya tahan badan sangkan kuat jeung sehat, teu gampang keuna ku panyakit kitu Nyai. Ngan ulah kaget jeung ngarasa aneh si Nyai ge mun sikep atau mun si Kasep jadi tereh ngagedeanana alias bongsor Nyai. Sabab kaayaan urang da puguh aya di daerah Pileuweungan. Jadi sakur anu didahar ge tangtu alami diolahna cukup ku dikulub atawa dibubuh jeung dibeureum. Sakalieun hayang daging ku eyang sina datang ka dieu we. Hayam leuweung atawa mencek teu kudu make ngahajaneangan. Jadi saripati tina sakur nu didahar ku Nyai bakal jadi naon teh cai susu anu mangaruhan kana tumuwuhna badan si jalunang bule. Kumaha ka artinya Nyai? Kartos eyang. Ampun lanceuk eyang, mohon Kang Angling. Mugi we atuh ku eyang tiasa enggal disusut ku cara batin teh ya eyang. Supados ka abdina tenang gitu eyang. Mudah-mudahan we masih kena aya da kieu na eta pun lanceuk teh. Nyakeun ku eyang ke bakal dicobaan Nyai. Da kangaranan upaya mah bisa ku sacara lahir, bisa oge ku sacara batin. Atuh harapan hidup ngeunaan nasib menjadi salaki
kumaha matang tuwe ya ngecan bisa mere jawaban gitu Nyai. Ayo manganti ngahuleng ngolebat nyambungan jirim Jaka Sinangling nu jadi salakina. Ayo manganti ngagerentas dina jero hatena. Duh, Kang Angling. Teh mah bener caitaan si Nyai Kintamani. Cenah Kang Angling ditarajang terus digebruskeun kana joro jurang. Malah ceuk si Nyai Kintamani mah pamohalan bisa salamet. Da puguh jurang anu guraweh jeung jero. Gusti anu agung. Muga we atuh penanceuk dipasihan panang tayungan ku salira. Penanceuk salamet masihkeun aya di kieuna. Kang Angling, ya abdi Kang. Aya di alas dang yang purwa Kang. Ilaha atuh urang tiasa riumung pulung Kang. Ayo manganti harita je terus kabayangkeun waktu babarengan anu paling akhir jeung Jaka Sinangling samemeh dirina dibawa ku Ki Warangkas. Sedengkeun anu keur dibayangkeunana harita Jakawanara jeung Aceng Jeprut keur nyorang lampah anu bakal dituju nyaeta Talaga Warna. Kituna teh lantaran Jakawanara boga karep hayang bisa menangkeun mustika tirta Talaga Warna. Sakumaha katerangan ti Mbah Wanaraseta pikeun nulihkeun kayaan dirina dina kayaan manusa Wanara pulih deui jadi Jaka Sinangling. Ningali Aceng Jeprut bangun anu geus lungse harita Jakawanara ngeureunkeun lengkahna bari ngareret ka Aceng Jeprut. Urang heula di tempat anu ieuh Kang Aceng. Diperhatikan ku abdi bangun anu lungsek kitu geuningan Kang. Terus terang Akang masih kuat keneh lempang mah gitu. Bener aslina abdi mah. Tapi nu jadi kaleunang mah ku kesang ye, bener teu. Terus terang kudu dituliskeun heula kesangna ieu mah. Jadi teu naon ari Jaka rek ngajakan heula mah is okay. Kang Aceng sanajan teu sieun ku sasaha tapi ari suku geus sada ngarampeol ge mah teu bisa dipaksakeun, bener teu? Aslina tah. Anu matak urang kudu heula oge Kang Aceng. Sok leureuhna di baladinya tah Kang Aceng nu rada ieuh. Jakawanara jeung Aceng Jeprut mulu ka tempat nu rada ieuh di si jalan anu keur disorang. Daryuk pahareup-hareup dihanapeun tatangkalan bari nyaranekeun awakna. Jakawanara neuteub ka Aceng Jeprut bari nyarita. Dina sajroning lumampah hati jeung pikiran mah masih keneh can tenang ieu teh Kang. Mikiran ayu manganti jeung Nang Bule dibawa ka mana ku jalma anu ngakukeun ngaran Eyang Buana Putih teh Kang. Kerja kama asa kakarek ayeuna ngadenge ngaran Eyang Buana Putih mah Kang. Terus terang Akang ge bisa ngarasakeun lah karena kayaan Jaka gitu. Bener teu. Sumpah lah mau jadi bingung mah urang kan tinyaho dibawa ka mana, bener teu. Terus terang rek ka mana nyusu jeung neanganana mun teh nyaho padumukanna mah. Nya pademukan si Eyang Buana Putih teh ya gitu. Terus terang Aceng jadi ikut bingung sih. Tah lebah dinya anu keur dipikiran ku abdi oge Kang. Tapi mudah-mudahan we ayo manganti kitu Nang Bule sing aya dina kasalamatan we. Eta anu diharapkeun ku abdi mah Kang. Ya terus terang dijege sami we lah ngadoa sangkan Nang Bule sareng garwa didinya dina kayaan sehat walafiat lah gitu, aya dina panang tayungan mantenang gitu. Terus terang dina kayaan keur kitu harita aya nu ngolipat keur aya nu ngaliwat nu keur laleumpang.
lalaki jeung awewe anu masih keneh ngalora milik dina wandana mah jelas lain jalma biasa. Nu lalaki jelas jago ngora sedengkeun nu awewena ge jawara wanita ngora keneh sarta mibanda rupa anu pantes. Barang ngareret kalebah tempat leureunna Jakawanara jeung Aceng Jeprut. Harita duanana pada ngeureunkeun rengkahna. Meh dina waktu adu bareng duanana harita ting culiwat saterusna marancuh nangtung di hareupeun Jakawanara. Jago ngora anu pangawakanana seseg keker teh harita musirkeun paneutipna ka Jakawanara baitos carita. Ningali kalakayan si laing anu teu sorajeng batur. Ngawa si laing anu disebut Jakawanara teh nya. Bener si laing Jakawanara. Dina kayan masih tetap diuk harita Jakawanara terus ngajawab. Bener. Kuring Jakawanara. Akhirna mah bisa papang di dieu euy. Bisa papang di dieu dewek jeung si laing Jakawanara. Bisi si laing hayang nyaho ngaran dewek Rakata. Ieu pamajikan dewek adalah Saniti. Di dunia kajawaraan geus sabirek deui dewek duaan disebut Dewa Dewi Kandang Wesi. Hasok jelaskeun. Gelis jelaskeun kasih Jakawanara naon karep pamaksudan urang. Saniti nitip seukeut ka Jakawanara terus carita. Dewa Dewi Kandang Wesi pangna ayeuna datang lantaran hayang menangkeun hadiah sayembara nu diayakeun ku Pagoron Tapak Nagasakti. Mane tangtu geus ngarti naon anu kudu disinghareupan dina waktu ayeuna Jakawanara. Kuring ngarti. Andi kaduaan boga karep hayang binasa ka diri kuring. Sabab pikeun menangkeun hadiah sayembara memang kudu ngabinasakeun heula kuring. Jakawanara jeung Aceng Jeprut harita meh bareng pada calangkat nangtung. Aceng Jeprut ngabagikeun paneutepna ka Dewa Dewi Kandang Wesi beritus carita. Terus serang di dinya duaan ulah ngagambangkeun reka binasa Jakawanara, bener teh? Jangan sangeunahna dinya teh. Ajenan kuring ya. Terus serang di dieu mah teu sieun kuasa saha aslina di dieu mah teu sieun kuasa saha aslina teu. Tong sangeunahna di dinya carita teh. Magamang ke reka binasa Jakawanara sagarupa. Kuringnya si Aceng Jeprut teu sieun kuasa saha anjir. Eueuh dewa dewian Kandang Wesian jeung Aceng mah bener teh. Pokona mah sampe ngabinasakeun Jakawanara jeung si Aceng heula tah. Doden ku aing mah anjir. Macem-macem ku aing gebrok ku aing anjing terus urang. Rakata mureleng ka Aceng Jeprut bae nyarita di Barung jeung Seuri. Si lain montong pepeuleukeuk sia Sarceng. Dewa Dewi Kandang Wesi geus biasa modal setiap lawan anu wani tarung ngalawan dewek. Da si lain. Jadi mun si lain wani ngalawan ka dewek anu harti si lain anu bakal modal ti heula Sarceng. Mangkeluk anu kawas kieu patut mah. Teu kudu ku akang diperenanana Kang Rakata. Saniti ge sanggupeun lah modalan mangkeluk kawas kieu mah. Jakawanara tengah halangan si gante waktu Aceng Jeprut harita maju ngalengkah. Terus mancu dina tangtunganana bari nyarita ka Saniti bari nyarita. Terus serang didinya terlalu ngahina ka nu lawan bener teh. Geus dijelaskeun di tadi ge si Aceng Jeprut mah teu sieun ku saha anjir. Doden ku aing mah anjir. Reka lawanan sasaha ge disinghareupan lah. Beneran ke si Aceng Jeprut mah wanieun ngalawan sasa oge anjir. Aceng Jeprut ngaret ka Jakawanara bari ngomong lalaunan. Terus terang ku akang harus diuji heula deh. Jurus nu di Kang Jaka teh bener teh.
dina waktunya saya bari leureuh lumampah kan minang latihan. Terus terang rek dicobaan mah ngelawanan si Saniti kumaha. Jaka setuju enggak kan? Ya bisi Kang Aceng rek nyobaan mah teu naon Kang. Anu penting mah tong anggap enteng pendiri lawan kitu Kang nya. Ningali Aceng Jeprut kalakah nyarita ka Jakawanara, harita Saniti Dewi Kandang Wesi terus nyarita ditujukeun ka Aceng Jeprut. Hei, Sarceng. Si lain kalakah ngajakan ngobrol ka Jakawanara geuningan. Rerek tarung ngalawanan aing maneh teh Hasal teu buktikeun kemampuan si lain teh Sarceng. Kawas teh heueuh pepeuleukeuh. Ulah saukur pepeuleukeuh bari teu gablek ka becus. Bener wani maneh tahu jeung aing Terus terang sok sanajan didinya jawara wanita kerja Aceng mah teu sieun ku sasa anjir. Coba eueuhkeun ku aing anjir. Eueuh dewa-dewian jeung aing mah eueuh anjir terus terang duel ngalawanan sasa juga si Aceng mah takal mundur anjir. Dodet ku aing baru nyaho loh. Rakata harita terus nyarita ditujukeun ka Sanini jeung ka Jakawanara. Asokolakeun podaran si Sarceng heula we Saniti. Jakawanara urang saksian. Urang bandungan heula. Batur si lain si Aceng Jeprut anu pepeuleukeuh. Wani cenah ngalawanan pamajikan dewek Saniti Dewi Kandang Wesi. Urang saksian heula Jakawanara. Kumaha kaibatan ilmu silat pamajikan dewek. Jorewat. Culung rakata ngajorewat ka tempat anu rada anggang. Jakawanara ge sarua harita ngahaja mereka sempetan keur si Aceng Jeprut. Kituna teh lantaran dina salila nyorang lampah duanana di mana pareng leureuh sok dipake kasempetan latihan jurus. Geus kungsi 3 kali Jakawanara ngalatih ilmu silat ka Aceng Jeprut. Harita Saniti Dewi Kandang Wesi jeung Aceng Jeprut adu hareupan. Saniti henteu baka mesat pedangna anu ngadaplok dina tonggongna. Sabab maehna boga ijiran tanpa ngagunakeun pakarang ge bakal mampu ngungkulan nu jai lawan. Si lain benar-benar geus bosan hirup Sarceng. Terus terang didinya rek ngomongnan oge terserah lah. Bebas jeung aing mah anjir. Anu penting keur si Aceng mah eueuh Dewi Kandang Wesian dagor ku aing anjir. Digebro nyolontor ku aing anjir. Sakali narajang ge nampuyak sia. Tada Sarceng. Jorewat culung Saniti miheulaan maju narajang. Sok sanajan panarajangna teu ngagunakeun pakarang, angin sameran panarajangna bisa karasa ku Aceng Jeprut nebak kana badanna. Saniti da puguh jawara wanita nu geus boga ngaran di dunya kajawaraan. Kawantu kaasup ti golongan hitam. Matak aneh mun panarajangna kawilang garang karepna memang hayang ngabinasa lawan. Tapi Aceng Jeprut sok sanajan kakarek 3 kali latihan jurus jeung Jakawanara harita geus katingali aya hasilna. Aceng Jeprut lain wae bisa nyingkahan panarajang lawan, tapi bisa ngalakukeun panarajang balesan sok hiuk juar plos. Geseh waktu sareng hapan. Sanggeusna nyingkahan panarajang lawan harita Aceng Jeprut malas narajang. Saniti rikat harita ngabenung panarajang lawan. Hayuk sak hiuk geus. Daligdeug. Aceng Jeprut daligdeug kadorong mundur ka tukang. Mangsa panarajangna dibenung ku anu jadi lawan. Aceng Jeprut gancang mancukeun kuda-kudana. Saniti Dewi Kandang Wesi netep seukeut ka Aceng Jeprut menyarita.
hasok pesat sia bedogna sarceng merenan mangkulu kawasi lain ke si Saniti mual make kudu ngagunakeun senjata pedang gunakeun bedog selain Aceng Jeprut jadi penasaran jung amok deui harita mesat bedogna terus kabangun pasangan terus serang didinya tawa ka sombong aslina anjir sombong amat sih si amat juga tidak sombong anjir cebewekeun ku aya anjir si Aceng mah teu sieun ku sasa anjir jawara wanita anjing aing mah Saniti dolet ku aing mah baru nyaho loh mau matak buktikeun ku selaing montong hayo we kadodet sok buktikeun Saceng diserang ku aing bakal dibuktikan anjir tarima sia Culeng Aceng Jeprut majuna rajang bari metakeun bedogna ngarah kana beuteung lawan Saniti dewe kana wasi ngagajleung kagigireun badan lawan hiu kajeng plos kajadian saterusna leungeun katu Saniti rek ngeting pigelang leungeun katu Aceng Jeprut tapi Aceng Jeprut ge rekat harita cingkrak ka beulah kenca bari nyabetkeun bedogna kana leungeun katu lawan Saniti narik leungeun katuhuna ka tukang bari ngasupkeun tajonganana kana iga burung lawan kacepetan gerak tajonganana kawilang di luar dugaan ngajadikeun iga burung Aceng Jeprut kapeunangan ku panarajang lawan hiuk cingkrak sat hiuk tegas anjir terus serang iga burung aing beunang anjir Aceng Jeprut ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieung mundur ka tukang samemeh Aceng Jeprut bisa mancukeun tangtunganana harita Saniti dewi kana wasi geus ngacurewat nyusut tepus ku panarajang susulan dina kayaan keur dadag-degan mundur ka tukang terus ditarajang ku anu jeung lawan tangtu we Aceng Jeprut geus moal bisa nyingkahan ceuing ngabendung panarajang lawan sedengkeun Saniti ge geus bisa mastikeun panarajangna anu ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan satengah bagian mangka dina waktuna panarajang keuna kana sasaran Aceng Jeprut tangtu bakal rubuh dina kayaan geus eueuh nyawaan tapi karab Saniti dewi kana wesi anu hayang ngabinasakeun Aceng Jeprut teu bisa jadi kanyataan sabab harita aya cirim anu ngacoerat ka bendung panarajang Saniti dua kekuatan tenaga lapisan harita bantrok kaliwatan sapasang leungeun masing-masing ngajadikeun Saniti ngacalig deui kadorong mundur ka tukang balukar tina eta bantrokan cuy masuk gerak hiuk sia Saniti kandang wesi ngagerok kaget jeung nahan ka nyeri bari ngadalig deui Saniti dadag-degan satu sama mancukeun tangtunganana Jakawanara mancu dina tangtunganana nongongan ka Aceng Jeprut bari ngalieu ka tukang harita Jakawanara terus nyarita ka Aceng Jeprut wayahna Kang Aceng ulah waka maksakeun diri Kang masih kena waktu teh butuh waktu terus latihan jurus deui Kang Saniti panarajangna kabilang ngabayakeun Kang giliran jaka ina mah anu kudu ngayunanana Kang soal Kang mundur Kang terus serang Kang Aceng sebenarnya mah geus lumayan bener teh anjir alah tapi memang kudu sadar diri lah Kang Aceng lain tandinganana si Saniti ta si berwek yang led bener teh anu penting mah ku Kang Aceng geus dibuktikan lah ente sieun kasaoge anjir sok lah rubuhkeun tah si Saniti teh tah alah anjing seueur goblok Aceng Jeprut bisa ngarti manehna memang lain tandinganana Saniti dewi kandang wesi manehna harita terus ngagajeng luncat mudu ka tempat anu rada anggang Saniti anu geus mancukeun tangtunganana harita musirkeun paneteupna ka Jakawanara bari nyarita ayeuna mah maneh anu datang ngabantu si Sarceng geuningan Jakawanara
Mun kitu mah kudu silaing heula anu dibinasakeun teh Jakawanara. Bener. Mending kuring heula we nu dibinasakeun ana Saniti. Nyada anu jadi sasarna ge apaan diri kuring. Kuring geus saga diri pikeun ambela diri Saniti. Hade urang mimitian saja Jakawanara, tada sia. Hayang. Jurelat culung Saniti Dewi Kandang Wesi Majuna Raja. Teka nyahoan mesak pedangna, nyaho-nyaho pedangna geus aya dina cekelan leungeun katuhuna. Saukiu pedang Saniti ngarah kana beheung lawan. Saukiu telak plos. Sabetan pedang teu kena kana sasaran sabab Jakawanara ngajwelat dina tempat. Saniti Dewi Kandang Wesi panasaran harita gegentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Tapi Jakawanara teu kapalingan gerak harita cirimna ngajwerak deui ka tempat anu kosong saterusna nyokot regang garing anu saukur-ukuran panjang sajengkal. Ningali Jakawanara rek kalawanan dirina saukur ngagunakeun regang garing bubuh we Saniti Dewi Kandang Wesi teh asa jadi kasinggung. Saniti mancuh dina tangtunganana musyrikeun panetipna ka Jakawanara terus nyarita. Maneh bener-bener nganggap enteng ka aing Jakawanara. Ngalawanan pedang ngagunakeun regang garing kawas anu gelo maneh mah tarung teh Jakawanara. Sakai disabat tu pedang aing rampung sia tah regang garing anu jadikeun senjata teh. Nah, adi dinya. Ayeuna pisan ka aing teh. Ya, teu kudu ngaheulakeun caritaan Saniti. Kare buktikeun we naha bener. Eta pedang Andika teh mampu ngarompungkeun ieu regang garing. Sabab keampuhan eta pedang kari kumaha anu ngagunakeunana. Ya, mudah-mudahan we karena pamaksud Andika teh nyata ngabinasakeun diri kuring teh bisa jadi kenyataan Saniti. Pasti bakal jadi kenyataan saja Jakawanara. Tada sia ku ajar. Hayang. Jurelat culung Saniti Dewi Kandang Wesi Majuna Rajang sebetan pedangna ngarah kana beheung lawan. Bari ngagilirkeun badanna ka gigir harita Jakawanara nakis pedang lawan ngagunakeun senjata regang garingna. Saniti ngaranjung kaget. Regang garing anu digunakeun ku Jakawanara mampu nakis pedang lawan malah nimbulkeun sora anu ngabelentrang. Sauk hiuk siuk. Hiukang daligdeug. Saniti ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang. Sedengkeun Jakawanara tetep mancuh dina tangtunganana. Saniti ngawangun pasangan bari merhatikeun anu jilawana terus nyarita. Kamampuan ilmu silat cing taleg lapisan maneh. Tetela lumayan oge Jakawanara. Tapi dina poe ieu memang geus jadi hiji katangtuan. Maneh memang kudu aja binasa Jakawanara. Hadiah sembara bakal jadi milik Dewa Dewi Kandang Wesi. Mudah-mudahan bisa jadi kenyataan eta karep kahyang Andika teh. Ngan saila kuring masih kene mancu dina tangtunganna masih gana Andika masih kene butuh upaya kudu leuwih ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kekuatan panarajang Saniti. Teu kudu loba bacot ben Jakawanara. Urang teruskeun talungna ku ajar. Hayang. Jurelat culung Saniti Dewi Kandang Wesi beuki panasaran sigana mah. Harita maju deui narajang leuwih ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kekuatan panarajangna.
tapi Jakawanara anu ngagunakeun ilmu silat Raja Wanara jingga harita lain bae nyingkahan jeung ngabelung nakis panarajang lawan, tapi Jakawanara bisa males narajang kanu jadi lawan. Syauhyuk kajurung syauhyuk kiwarhyuk tang balukar tina bantrokna pedang jeung senjata regang garing nu digunakeun ku Jakawanara ngajadikeun Saniti Dewi Kanawesi ngadaligdeug di kadorong mundur ka tukang. Joilak giliran Jakawanara anu maju narajang, senjata regang garingna ngarah kana dada lawan. Pikeun nyingkahan panarajang lawan kapaksa Saniti kudu ngagajang luncat ka tukang. Hayuk syuk kajurang daligdeug raneg Saniti Dewi Kanawesi mancuh kentang tunganana. Saniti ngaret kalebah Rakata anu jadi salakina. Nu direret ngarti Saniti nu jadi pamajikanana minta dibantu. Celagedag Rakata mancuh nangtung digigirin Saniti nu jadi pamajikanana. Saniti ngaret Rakata baitu cerita. Karena ieu kanyataan mangkaduk si Jakawanara sigana mah moal bisa kuniti ieu mah ku Kang Rakata Kang urang kudu maju babarengan ieu mah ngagabungkeun kakuatan ilmu silat bakal mampu ngabinasakeun goblok si Jakawanara sigana mah Kang. Sok Kang Rakata urang hijikeun kakuatan urang duaan. Rakata musirkeun paneutupna ka Jakawanara terus nyarita di barung jeung seuri. Kamampuan ilmu silat silaing kasub lumayan oge Jakawanara euy. Tapi silaing kudu ngarti. Kangaranan Dewa Dewi Kanawesi geus maju babarengan, mangka bisa dipastikeun silaing bakal mampu atau moal mampu ngimbangan ilmu silat dewek duaan euy. Jakawanara tadi mah bisa jadi aing can mampu ngarubukeun anu jilawan. Tapi mangsa aing duaan Dewa Dewi Kanawesi geus maju babarengan, mangka maneh geus moal lila deui bakal ngababatan jadi bogang Jakawanara. Keur kuring warisi ku pati rempan ku ajal. Sabab geus ditakdirkeun dina waktuna boh dari kuring kitu diandika duaan. Geus moal bisa ngalawan kakuatan. Pasti papasten titis tulis tiang widi geus moal bisa disingkahan deui Saniti. Tapi satungtung kuring masih boga daya kemampuan. Tangtu bakal upaya sakuatan naga pikeun ngabela diri. Anu bisa masih ke umur silaing mah dewek duaan dulu Jakawanara ini silaing. Silaing gerasagan diri sia. Silaing lain tandingan Dewa Dewi Kanawesi Jakawanara. Mun memang bener kitu sok geura buktikeun ku alika duaan. Rakata mesap pedangna. Saterusna Rakata jeung Saniti ngabagi diri ngatur posisi mangsana maju babarengan ngahurup ka Jakawanara. Sedengkeun Jakawanara ge bisa ngarti dua urang lawana anu boga karep hayang binasa tang keduanana bakal ngetrukeun sakabeh kamampuan ilmu silatna. Saniti Dewi Kanawesi anu leuwih ti heula saga diri pikeun maju narajang. Urang teruskeun ieu tadungna Jakawanara tadah sia. Hei. Curewat. Cilung. Saniti Dewi Kanawesi anu hilan maju narajang dituturkeun ku curewatna jirim Rakata anu marengan kana